ibu-ibu ulah waka centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah menjadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi sarining kolbu karape hate malati ati. Dihubuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu nupa jejet dina angen nyakukeun beriak jeung sumah nupa solengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak malaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri benci nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncak mulang udar tina tali gadang citra tina supaya morek ngijing sila bengkok senembah sejah husu nuturkeun galur di rasul lincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Untuk syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyari kirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia mocor mucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh ketua MUI ketua DMI tokoh agama nuku sungkuring di pihak hormat guruaneun pikeun sungkuring kais panempih tubuh lemur dikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD LP tur LPMD ibu mewah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu gering ini ka dokter jawabanana hayang sehat, lamun jelema dagang jawabanana hayang untung, mun tani pasti hayang hasil. Tah ari ibu pangaosan hayang naon kalau bisi hayang pangih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka geratannya ka ustad nu aya di ieu tempat naon gunana ilmu jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti ibu kabeh nu aya di ieu tempat baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi nah kenyataan ilmu urang boga tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi nah unggal penting HS wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi nah fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi nah ka Bandungan ajengan ge burger wae. Kabeh ge apal ibu ge apal elmuna kasalaki kudu hormat tapi nah duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh can jadi cahaya. Saha tu jalma nu bakal menang ilmu hiji we jawabanana jelema nu wadahna alus. Keur mah hirup bodo kata mah saban geueuh wae ka batur hirup bodo saban geueuh komo pinter moal teu ngaleuyak. Harta kunaon teu nyampeurkeun ka awakuran gumantung hate. Keur mah hirup sangsara batur beunghar majarkeun nyepi batur beunghar dituding nuyul batur maju hirup disebut dudukun da ieu teh kotor hate keur mah hirup sangsara hate kotor maka beunghar moal datang naha keur sangsara wae nganyarikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Maka maju jeung mundur na hirup manusia gumantung eusi hatena.
ayeuna ibu baju saragam tiung saragam cekuring keur nanahawan baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam matak mah kudu disaragamkeun lain tiungna lain bajuna tah eusi hate na ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman Quran sarua hadis sarua agama sarua kiblat sarua nah hebat pasea berarti lain Quran anu salah, lain agama anu salah, lain nabi anu salah, tapi nu salah mah tah eusi hatena masing-masing. Matak nu kudu ku urang diomean adalah wadah. Naon eta wadah? Hate. Pangausan ieu alus ari bareng hate kotor bubar pengajian ustad nu bakal dicaritakeun. Nah, ustad kitu teh di kopiah. Padahal ieu teh pangaosan. Matak pengajian jadi amal ibadah keur bawaeun engke di akhirat gumantung hate. Tahajud unggal penting da keur nanahaon lamun hate kotor. Tahajud unggal penting hate kotor. Padahal kahirupan mah tahajud alus, hate alus, maka bakal katempo akhlak nu alus. Tahajud alus, hate kotor, memeh tahajud wae geus rapang dina Facebook OTW tahajud. Berarti nu kieu patut ngaranna ria ngaranna. Jadi tahajudna jadi hanya sebatas gerakan jeung bacaan menang kahadean henteu Pak sakadang hayang disebut ahli tahajud ku batu lepo maca Quran alus barang jeung hatena alus bakal katempo akhlak nu alus maca Quran alus hatena kotor teu saeutik kejadian asa aing pangquran jelema salah ngarasa bener jelema bener ngarasa pang benerna duana lagi ngaco jadi rada hese jelema salah ngarasa bener jelema bener ngarasa pang benerna duana lagi ngaco sabab nu ngaran hirup bener dibenerkeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun jadi manusia mah teu boga naon-naon da Allah anu sagala-galana sakadar disebut geuning hirup disebut pinter kudu bodoh disebut beunghar kudu miskin disebut pejabat kuraya nama jeung kudu sombong hirup sakadar panyebut nana gerhana disebut ustad ku batur teu hararayang deui nama jeung teu hayang sebab kuring apal gawena lain butuh ku gelarna ari gelar ustad kiai mah peda sok ceramah sebut teh ustad ieu mah lain ngempongkeun ilmu lain migawe ilmu ieu mah keur ngadongengkeun ilmu mata ustad nana gerhana teu hararayang disebut ustad kiai sabab apal kana gawena naon gawe ustad jeung kiai warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat nabi ngawariskeun batur ustad nu mana nu geus batur setiap Kanjeng Nabi beres ceramah di Taif dibere doma ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun kan tenang heujuk rezeki maneh milik kuring ayeuna nana gerhana da panitia teh geus nyiapkeun ieu pegat ku ibu di jalan dibikeun moal nah ibu teh eta teh suudoy Nabi Muhammad ngawariskeun bager mana bagerna urang teh mana hayang katempo ya Rasul aya korma dipeting dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun bade Jumatan dipegat ku rakyatna ya Rasul aya acuk kieu abdi sah teu salat Jumaah ditempo teh ku Nabi ditanya we bersih henteu bersih ya Rasul kumaha ceuk Nabi kadiekeun baju maneh ku kuring pake baju kuring pake ku maneh mangga daripada nurutan bapak ini Jumaahan make sarung gurumu jelema samsara heuy ari kieu make baju kieu sah henteu ceuk bapak teh kadiekeun baju maneh pake ku kuring baju kuring pake ku maneh ti mah ge pan dibaledog bapak ku pamajikan ai sia gelo baju butut itu kerjaan nu halus mata kurang macan meujeuh makom kuring teh disebut ustad kiai ajengan teh can meujeuh sabab acan katempo akhlak nu sabenerna nana gerhana dihargaan batur lantaran Allah nutupan aibna ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah nutupan aib ibu gerang ngalalakon geura sok sawang waktu ka tukang saha ibu bareta anu pasarung-sarung keur lalayut salung geus saha bapak-bapak ya nu di luhur saha baheula keur ngora ayeuna gara ragah jeung gara raja teh saha kapungkur keur ngora anu leket ka masjid beh teu percaya matak hirup ulah ngabisani karena kesalahan batur mun urang wani ngabongkar salahna batur ge wani ngabongkar salahna urang akhirna Islam seuseut maju kalah silih bongkar karena kagoreng patutan sewang-sewang
bener. Maka hirup teh gumantung hate. Maka ilmu bakal cicing dina tilu rupa, hiji kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun bapak jeung ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu entong ditempo omonganana eta mah keur ngadongeng. Lalajoan mah eusi hatena, lalajoan omonganana, lalajoan akhlakna. Saramah kieu mah budak TK ge bisa. Lamun kuring ngomongkeun bager bari kuring geus nulungan batur tah katempo eta ilmu. Lamun kuring ngomongkeun batur tapi kuring pedit tah teu katempo eta ilmu. Kahartos. Pan ibu ge ka budak kitu, ngaji apakah jeung ibu ngaji? Berarti ibu teh karek teori ilmu migawe mah henteu, paingan dilawan budak. Kumaha cek budak ari mama tong sok ngalawan. Sebenarnya eta teh peringatan di Allah supaya ibu sadar ulah nepi ka nu jauh dijugjug nu anggang di teang korehkeun mah awak ibu sorangan. Da musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya. Musuh nu paling nyata mah ieu tah awak ibu sorangan. Awak bapak sorangan. Masjid zaman Jepang jeung Belanda dijaga ku Jepang jeung Belanda. Nepi ka jelema ka masjid dibom masjidna dibunuh jalemana. Ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda. Nah kosong bedek nuding si Belana entong nuding Belana geus jauh entong nuding Jepang tuding mah awak sorangan saha urang eueuh nu ngahalangan masjid teh eueuh nu ngajaga tapi naha urang henteu tah berarti musuh paling nyata kedulna awak bapak makana naonan make jeung nuding awak batu bener. Kolbi, kauli, fi'li, kolbi hatena, kauli ucapanana, fi'li pagaweanana. Mun ibu hayang lalajo jelema baroga ilmu, tong sok lalajo omonganana eta mah teorina, tapi tempo amal perbuatan praktek dina hirupna. Weh. Dari nerangkeun sodako mah dina bibir. Inama sodaqata lil fuqara sarodako yang sodako teh hiji mager rezeki nu geus aya dua mulem rezeki nu can aya tongkeun sangsara lantaran sodako eta teh bener kitu dina bibir direka-reka dina bibir dialus-alus apakah ngomongkeun sodako jeung gebrokna geuning itu yatim teu kasapalakeun teu dibantuan geuning itu miskin sangsara teu dibelaan geuning nu bingung teu ditulung maka beuki luhur ngadalina beuki rucit batur ngadengena weh mana leg-leg garinya lah. Nah posisi urang teh di dinya Pak. Anapun hirup manusia sarua kuring nana gerhana bae teh disebut sargi demung. Kuring nana gerhana sarua jeung ibu naon nu matak ngabedakeun. Matak ngalusan awak soal babari nu hese mata ngalusan eusi hate. Ngalusan awak mah ibu kulit hideung hayang bodas babari tinggal beli skincare. Meuli we 1.750.000 bodas buka tiung anger punuk merengek geblus kena berumah tangga skincare kebedak dengan samuan teh akhirna banget bodas awak pegung kata hayang geulis nepi ka nyiksa mani halis geus alus hayang geulis kerok ganti ku patlot eta teh nyiksa mani bubar pengajian pasea jeung salaki nah leungit hiji bulu panon geus hate hayang gelis samung cenah panjang ibu cicing di dieu bulu panon panjang teu masalah tapi karena gubuk motor hampura ti kusruk kana susukan ijeb ge hese ngagelisan lahiriah itu babari tapi nu hese mengagelisan batin bener kali-kali ibu ngaranna jeung beo hampir sarua Peo bisa Allahu Akbar, urangnya bisa Allahu Akbar. Peo bisa Bismillah, urangnya bisa Bismillah. Peo bisa Alhamdulillah, urangnya bisa Alhamdulillah. Ulah waka bangga diri karek dina bibir mah lamun can katempo dina gaweana. Mana atuh gawe tina Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maha welas Ar-Rahim nu maha asih. Allah teh maha Rahman maha Rahim maha welas maha asih. Netes sifat Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad welasan asihan jeung deudeuhan. Kudu netes ka umatna urang ge kudu boga sifat seperti Nabi Muhammad nyaahan asihan deudeuhan. Kakara disebut hamba Allah anu nyunah ka Kanjeng Nabi tapi kenyataan Allah Rahman jeung Rahim Nabi Muhammad welas asih ari urang lol budak tetangga dagang comro nontot leho boleh moal sama kejeng moal apaan Rahman Rahim eta disebut geuleuh berarti ibu lalajo leho lain nembot comro dina awak bapak dina awak ibu namaruk ayat ketika izinin Allah loba
kita salat subuh 4:30 kurumoy jam genep pan eta teh lamun Allah deuk mika izin ka ibu malaikat teh geus hayangan nyabut nyawa ibu tapi henteu ku Allah. Kita salat lohor jam 12 geuning datang mah jam 2, kita asar jam 3 geuning suping jam 5. Jadi lamun disimpulkan kurang na awak ibu na awak kuring aya pika ijideun Allah tapi naha Allah teu mika rujit ka awak kurang bohongan Allah boga sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih teu nempo salahna tapi Allah nungguan tobatna eta manusia. Well matakeun tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok, tukang judi, tukang naon tong diomongkeun ku urang. Nah, batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna maka urang boga dosa ku gibahna garelo saruanana. Mangga lelepkeun kana hate. Batur nu teu ka masjidna nah ibu nu bujrudna. Batur boga dosa ku tara ka masjid, heueuh dosa eukeurna, ibu boga dosa ku ngomongkeunana sarua, bro. Matak jalma nu alus nu bisa ngaput bibirna. Kok mau budak batur baung diomongkeun ku urang borosot buka budak ibu teh. Akhirnya teh budak ibu ge leuwih baung batan si itu. Kumaha cek si itu karaos lembok. Matak tong sok ngabisani kana kalakuan batur. Awak urang ge saha sebenarnya lamun dibongkar ku Allah sok. Karena gerhana dihargaan teh ku Allah we ditutupan aibna lamun dibuka macan tang tuh kuring ceramah ka dieu. Pan dieu mah geuninnya aduh dipapakeun dieu jeung sungting nepeunya. Kieu bahasana teh pan kitu. Teuing teuing kumaha. Da ari ka batur mah pan udeng badag gamis kansar pasti we geus jeung sumping al mukharob. Da ka urang mah henteu karek nolol tina mobil well. Nana gerhana beda ti batur teu beda sarua. Nah ari budak rek lalajo naonna rek lalajo bajuna rek lalajo kopeahna lalajoan mah Islamna bro. Baju ieu bakal diganti ku boeh bapak ge sarua ibu ge sarua tapi boeh eta bisa nyalametkeun lamun dibuntel ku hate ku ka Islam. Teuing karena sama kusi terpercaya baju iya bakal diganti ku boy baju kuning bakal diganti ku boy saalus-alus na baju di alam dunia tetap ditenen diganti ku boy warna bodas matak nama gejana beda-beda derajat manusia ku baju ukur disebut pinter kuno bodoh maka jelema pinter tugas na mancoran jelema bodoh tapi nah hakanyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh deuk ngahina mah teu kudu pinter sakalian jadi jelema belegu ge bisa disebut beunghar kudu miskin maka jelema beunghar kudu barang bere ka jelema anu miskin tempo keleng beteungna bere beas tempo budakna hayang sakola teu kebiayaan pangbiayaankeun pan meureun tugas jelema beunghar ditanya engke ku Allah ti mana harta dipake naon yatim nagog harita keneh Gusti abdi saksina hartana dipake mangamanfaatkeun jisim abdi beres harta lamun dikitu-kitu tah lamun jelema nu tara tutulung di mana harta dipake naon moal aya saksi Pak jadi itu deh kalau pamajikan diangge mesa kongkorong mah panas batur atuh bapak teh degungkeun huluna teh matak nu manfaat mah hampura ibu lamun aya batur barang bere ka ibu ulah pernah ibu nyebutkeun bager ka si eta cicing dah urang mau nyari tanah lain cangkangna eusina ibu lamun ibu dibere ku batur salira mah bager entong tong nyebutkeun bager ka jelema bager bisi asa aing pang bagerna sabenerna lain itu bager ka urang tapi si eta keur nyaho urusan akhirat keur nyengclengan di akhirat jaga teu leungit duitna teu leungit sagala-galana tapi dirobah jadi amalna bener eta jelema anu bager teu hararayang dipuji lamun nyaho kana akhirat ieu mah nepi ka tetangga teh dibere teh nuhunna amit-amit Gusti butuh nuhun teu arari bener disebut beunghar teh kudu miskin bari nu miskin mah lalajoan jasana ge gede di mana-mana nu miskin mah gede jasana ge aya nu maot panggeulana nyokot pacuan nyeun kuburan aya nu maot panggeulana nyokot pasaran eta tahlil 100 poe miskin tara eueuh mata kalau mulai aya di dieu daerah naon itu
Cinangka, daerah Cinangka aya mah beunghar hek sombong kana miskin ampura kemana nu miskin kali-kali dendam saeutik maot si eta asongkeun pacul kana bebengokna bangga ngadamel kuburan nyalira deuk balik urang sok ka itu kekeh manusia teu meunang goreng jeung batur sadar teu sadar zon politikeun manusia makhluk sosial pasti butuh ku batur. Ibu ngalahirkeun ditulungan paraji jeung bidan batur merosot budak kadunya diberengaran ku batur dihuapan ku batur dibajuan ku batur dimandian ku batur isep gede disakolakeun guruna batur nyieun imah dipangnyeunkeun ku batur tiung ibu menang nyieun batur boga risbang menang nyieun batur kawin jeung batur mana nu teu ngalibatkeun batur maot ibu diboehan ku batur ditahlilan batur disolatkeun ku batur maka pikeun jelema nu goreng jeung batur narek hirup sorangan oi manusia butuh ku batur bener mata ulah coba-coba goreng jeung jaga lamun hirup geus mung jeung batur hirup sorangan ku ditu ieu bener mata ulah coba-coba goreng jeung batur disebut pejabat ku rakyat mata ngabejaan ka pejabat tong lege-lege teuing ngewa lah sama gitu ngewa si lain jadi pejabat lantaran dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi naon si lain lain keprok mikir disebut pejabat lantaran aya rakyat eueuh rakyat jadi pejabat nyarek mimpin cucungu mata ke jara di pejabat itu legek-legek teuing lah ngewa lah nah jara di pejabat karena dicoblos rakyat mata geus jadi kudu eling atuh oi ka rakyat perhatikeun klien beteungna perhatikeun yatim miskinna perhatikeun kesejahteraanna ulah maranehanana ngeunah barang dahar di lestaran anu ngeunah sedengkeun rakyat mikiran beas ge ngebul tina sirahna tiru pokok disebut bener karena gerhana bisa ceramah di dia aya jamaah jamaah ndar ngomong jeung tembok letak hakikatna ragrageun egois teh sok ulah urang nu hayang dihargaan batur tapi urang nu kudu bisa ngahargaan batur ulah urang nu hayang dihormat batur tapi urang nu kudu bisa ngahormat batur urang geus ngahargaan batur ngahormat batur kadar eta batur teu ngahargaan urang mangsa bodoh iya tah disebut we hate nu pinuh kaikhlasan jelema nu ikhlas bakal cicing dina angka kosong geus dihargaan geus henteu sabot rek diajen geus diledek geus diliak geus dihina bebeakan terserah nah dunia aya tungtung ibu dihina batur 60 tahun ibu terhina di alam dunia 60 tahun lantaran hinaan batur tapi sabalikna di akhirat ku Allah dibalikeun lantaran ibu hiji barokah keur ibu dihina batur muruluk dosa lantaran hinaan batur barokah aya nu resep barokah batur bisa ngadoakeun ka urang lantaran resep bisa jadi nu ngahina barokah nu resep ge barokah naon anu matak jadi masalah ibu dihina batur aya tungtungna mun umur 70 tahun terhina sama 70 tapi sabalikna Allah milih ibu dihina batur Allah mere jeung rasikona ibu kuat maka di akhirat jelema nu sok ngahina di dunya dihina batur aya tungtungna tapi akhirat hinana moal pernah aya tungtungna mata geura balik ti dieu sing saladar ulah sok ngahina batur geus hina saumur-umur di akhirat jaga sedih atuh tah bener Pak yo ieu mah kan jangkung di mana teh aja majikan montok petoko ono kumajek salaki itu teh awak atau drum pemajikan depan araleun nyokot pager hambok ke kana tarangna batur neungeul urang lain hayangna tapi batur neungeul urang bongan bibir urang dikoncar ngeur ngahina batur maka salamatul insan min khibdilisan salametna jelema kumaha nu bisa jeung teu ngajaga letahna kajian wiridan bebeakan ayo lendah hina batur eueuhna naonan wiridan itu cenah demi Allah ya ceramah Pak unggul sararea di dieu mah teuing ai balik pada para deui mah wiridan habeun-habeunang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah
pigawe geus dibaca teh kudu aya gawe. Subhanallah maha suci Gusti Allah, naon gawena? Bersihkeun hate diajar. Sirik ulah aya, pitik ulah aya, kotor hate ulah aya. Subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli sabaraha tugangan. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ke rumah sakit. Subhanallah dibaca batur meuli mobil modar. Berarti subhanallah sama bibirna teu katempo dina gawena. Padahal harga diri ibu hampura jeung teri geleh. Teh ka pasar meuli teri 25.000 sakilo bari geus pae. Lauk emas 35.000 sakilo bari geus pae. Ini ke pasar meuli daging hayam nu geus pae 40.000. Coba manusia pae teu di pasar ditutup pasarna. Harga ka urang matak harga diri manusia lain diukur ku tungtung sapatu pejabat, lain diukur ku tungtung sapatu jelema anu terhormat, lain ditungtung harga diri manusia lain diukur ku tungtung sapatu jelema anu aya, tapi harga diri manusia gumantung tina hatena. Aduh. Ajan pejabat dari aspal dilebok arari teuing. Bener. Tapi ayeuna Pak, poe ayeuna urang kahipnotis sampai bejatna jelema beunghar loba harta tetep bakal gede pangaruhna, saalus-alusna rakyat miskin kalakuanana tetep bakal direret ku juru panon. Mana siapa? Pan pikiran ibu tuh geus di dinya tuh. Yang penting mau KCP bermobil padahal menang aja. Dulu karena rumah tangga penuh bayaran leneng. Nah, hari tukang macul kuat di diri Korean, tukang macul mah diletakan embos itu awakna wowok, dawok, dahar menah jag-jag, sehat. Coba anu ukur ngandalkeun urusan kahaya mobil loba, sawah lega, gedong sikrong, sirah nama jangar tiap tanggal 20 ge. Nah, kabeh sertifikatna di banget. Mata tongareret jelema pedah anu katempo, tongareret jelema pedah anu kadengi, sabab perkara itu moal bisa dirasakan ku awak ibu sabenerna. Kuring ya make baju kieu celana kieu tong digenggereun gede moal ngarasakeun. Moal ngarasakeun jadi kuring moal. Nah atuh kuring teu make baju gamis jeung udang sieun keneh. Bahkan jadi pencara mangge keung da kahayang mah eureun atuh. Nah maka jeung keung omongan alus tapi kalakuan goreng tak eta menjadi keung teh ancaman Allah kaburo maktan indallah. Alus omongan goreng kalakuan kaburo maktan indallah. Geul benci Allah ka jelema nu kitu. Bener Pak? Mata lain bangga jadi penceramah teh keung. Sabab kuringnya hogawe Umar bin Khattab dibere jadi khalifah ceurik sabulan. Susul ku Abu Bakar, Umar, kunaon awak jadi meota? Barang dahar jadi horeal, sare jadi kurang tibra, aya naon sok ngomong kumaha ceuk Umar, kaula saenggeus dijadikeun pamimpin sieun teu bisa mimpin rakyat sangsara kula nu ditanyana, miskinna rakyat kula nu ditanyana, yatimna batur kula nu ditanyana, dorakana rakyat kula nu ditanyana. Mung Umar bikeun ka batur anu hayangeun cobian tinggal ayeuna nu jaradi na beudangdut. Sabab si eta karek apal boga jabatan teu nyaho kana gawe sanggeus boga jabatan. Weh. Eta kuring ge jadi penceramah aya sesongobuk bangah henteu. Nambah kejem teu keung. Sieun alus omongan tapi goreng perbuatan. Ibu, deulin teu hayang beger. Hayang. Hayang wayah ki abring-abringan jeung barudak awewe nu garulis teh. Lain jeung ibu lain. Komo jeung ini mah hoream cepek. Aya. Nah, atuh henteu tah jawabanana bageurna kuring lain kuring nu bageur. Naon atuh? Allah nyita waktu kuring keur bae. Bapak ge bageur teh lain ku hayang lain ngan kasih ta waktu ku pagawean. Aduh heuk sararea. Kata geus bageur tong nepak dada asa aing pang bageurna lain ka hayang urang bageur teh lain kapaksa bageur. Namun kejeung kapaksa ku kaayaan terlalu sibuk teuing akhirna deuk moncor kana kasalahan jadi hese. Komo nu geus dikenal nanagrahana dikenal ku batur ngabonceng awewe bucuk sararea. Ustaz nanagrahana ngabonceng awewe na kudu doma kitu. Mata kuring diartikeun
kuring jadi penceramah, kuring jadi mubalik cek batur, kuring viral cek batur, lain anugerah, tapi ini adalah musibah. Jadi lemon teka hontalku akal ibu, entong lo bertanya. Mau nyatain make jeung musibah aku masih siap ya. Musibah. Nah, mau jeung musibah. Ibu teu nyaho dalil tahajud, dina teu tahajud teu naon da teu nyaho. Keur para ustad nu apal dalil tahajud, tuluy teu tahajud, na teu era nyaho dalil tahajud. Aduh. Arah atuh dah. Ayo urang ragrakeun ka egoisan teh, urang teh sarua Pak. Anu butuh syafaat Kangjeng Nabi Muhammad bener, mata ulah asa aing pang iehna. Udah eta kulo mau beda-beda teuing di Indonesia teh sebodoh. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh, silahkan da moal ditanya di akhirat sugan ieu teh NU, ieu teh Persis, ieu Muhammadiyah, cicing heula teu bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, nu paling mulia di sisi Allah lain nu boga wadah, tapi nu paling mulia adalah jelema nu nembongkeun katakwaan nu sabenerna. Padahal awak kurang teh geus jadi NU, geus jadi Persis, geus jadi Muhammadiyah, sakabeung jadi Jamaah Tabligh. Awak ibu gerayu urang tembut dinangaran Nahdlatul Ulama, penggerak bebarengan jeung para ulama. Nahdlatul Ulama teh judulna teh penggerak bersama ulama kan gitu. Ibu pengajian, kuring pengajian berarti bergerak bersama ulama. Secara langsung urang adalah NU sebab punya gerakan dengan ulama. Persis Persatuan Islam, Islam nu mana nu ngahiji, kabeh umat Islam hayang ngahiji, berarti kuboga kahayang geus asup kana dunia Persis Persatuan Islam. Muhammadiyah, Muhammad adalah nabi urang, dia adalah pengikut, pan urang teh pengikut Nabi Muhammad, secara langsung urang ge Muhammadiyah. Aduh, nah mungkin beda-beda. Bener Pak. Nu jadi Jamaah Tabligh, nu tilu penting nu sok cicing di masjid. Keun bae ada carana. Lamun urang encan entong ngagenggeureukeun batur di situ kailmuan. Kuduna ibu teh ngadukung bagja mani maboga salaki sok itikaf 3 poe salaki urang mah da acan tah kitu teh aya nu dicadar bagja nyai mah geus bisa dicadar ngan mama acan bisa kitu tah nu alus hate mah lamun goreng pamatuk mah lain kitu aduh teuing kudu pamatuk nu goreng pamatuk mah kieu nang dicadar coba sing alus atuh hate teh nyai sing istiqomah anjeun geus bisa dicadar tuluykeun ulah kagoda bebeurieun emah teu acan ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah itulah alat persatuan. Well bener ongpah hiri tampian pagiran-gira hancuran wajar di Indonesia loba pisan perbedaan wajar atuh ustad ge udah sarupa Allah aya udang, aya gamis, aya kopeah, aya henteu. Ya, sapanjang diomongkeun Islam naon salah. Bener Ibu? Mama cenung belum ceramah teh hayang nu nerangkeun bab karuhun. Eta mah aya bagianana, saha eta Abuya Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan, Kiai Salimul Abid di Kutawaringin. Mama hayang nu make kupluk, Epi Effendi. Teh ustad teh benar doma. Mama ngulem pengajian teh hayang nu jiga ojek online urang. Mangaruhan jelema teh moal bisa ku saurang, moal sok kerja sama bari sama-sama kerja. Aya nu kapangaruhan ku Puri, aya nu kapangaruhan ku Abuya Muhyiddin, aya nu kapangaruhan ku Kiai Salimul Abid, aya nu bisa wae hidayah teh di penyanyi Roma Irama bisa jadi. Aya oge ning hidayah teh nyampak bisa ku ditajong, bisa ku rag-rag ekonomi, bisa ku cerai, bisa ku leungit anak, bisa ku maot pamajikan. Muncul bapak sadar, geuning hirup di dunia teh cenah teu lila. Cing teh abah teh pan abah doraka ti baru tobat ayeuna. Namun geuning tobat pamajikan ge maot geuning itu sosoranganan siga teu baturan ku abah kajeran. Jelema bakal sadar. Jadi hidayah mah tergantung tina naon we. Tina jatuh ti tajong bisa jadi hidayah. Tina baru cokor bisa hidayah di dieu. Tina jadi panon bisa.
nyeri panon sebulan teu beres-beres, 2 bulan teu beres-beres, 3 bulan teu angus-angus, rumah sakit Cicano beberapa kali datang, rakatak cek hate, ya Allah buah teh hukuman abdi sok papolotot ka salaki. Minta hampura ka salaki, bapana hapunten abdi kantos papolotot ka bapa, bisa jadi teh hukuman ti Allah. Muga-muga we Allah ngadamangkeun. Nah, datang ke rumah sakit disuk cager. Geuning eta jampena mah panghampura salaki matak menyeri panon gawat minta hampura ka salaki. Ya, hidayah mah bener. Atau bapak kokoak wae ka pemajikan. Tah. Beletuk ku Allah teh dibere nyeri nelek. Rumah sakit itu hese, kadir hese, baru ongko gonongeun. Gebat datang ka pemajikan. Ma hampura. Bapak beula sok hoak sesentak bisa aya doa nu teu balik ka bapak keuna. Hampura kalakuan bapak. Nah, da geus silih hampura isuk. Teu gonongan deui tapi kayu. Nya Pak. Ya, kan bapak gitu teh. Salaki jubrot-jubrot ke pemajikan, tonyak-tonyok, tujang-tajong, antep ibu. Lain hukuman ibu nu bakal terjadi, ibu tong ngalawan, sungguh Allah nu bakal menglawankeun. Maka hati-hati keur jelema nu tara ngalawan. Nah, sabab Allah geus siap menglawankeun. Ibu dihina teu ngalawan, ku salaki diledek teu ngalawan, dicecak dikitu dikil teu ngalawan. Antosan 10 tahun bakal datang si atuh kieu. Tinggal kieu we ku ibu teh bikeun pilih bade nalapung. Pae hari tagane asa dihina. Mata cek kuring hukuman Allah itu nyata, bro. Mata ngeus kang bisi akang jadi hate ku batur, bisi ibu diledek batur, bisi ibu dipitnah batur, ngeus tong dilawan bisi sarwana, urang mah tinggal lalajo we. Nah, Allah nolak salat, Allah nolak zakat, Allah nolak ibadah, sapanjang aya dulur jeung tetangga jadi hate ku bibirna. Ampunnya dibere dalil eta. Ampun apa sararea di dinya tempatna. Salat mau goreng batur anger. Otak seri gitu masak. Nah, lamun teu seri mah teu rumah sakit dipendem. Mau ngulung pengajian teh. Hayang nu lentong sorana, gimana tuh? Digeger kalong. Ada suara agama lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di tempat ini ya, di kampung Cinaga. Oh iya, jangan hohoak, takut. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah jamaah yang syukur banyak. Tapi khawatir banyaknya jamaah, banyaknya pengajian. Takut nanti subuh sholatnya bolong-bolong. Ibu, manusia itu diciptakan untuk berzikir sama Allah. Ketika dulu kita putus sama pacar, galau, sedih, nangis, tapi terjawab sudah hari ini. Kenapa terjawab? Dulu ibu punya pacar yang tampan, tapi sekarang punya yang petot. Tapi inilah hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang tampan itu suka selingkuh. Kalau yang petot tidak akan pernah selingkuh, tapi payung. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak zikir tidak tenang, dan orang kurang berzikir dia hidupnya kurang tenang. Maka menciptakan sebuah lagu ya, Bapak Hajat lieureun awak hiji nu ceramah duaan, ketika dia keun 2 amplop ya, bagi AA dan Anana. Kalem ya. AA bersyukur sama sekali ya. Tapi ini bukan pamung AA. AA mau pamit ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA
oke mah 5 menit ke paten mah tuh. Wih, kasihan jalan. Wah, sekali diger kalah. Nah, enak nanegaraana deui. Mama belum pengajian teh hayang besok nyanyi Roma atuh. Roma Irama. Oh, bajal mak menang hidayah tina ngadegeun Roma Irama sok eta po laguna eusi laguna dapat patah. Ya. Ngaliwat lelempangan Roma nempo pemuda keur bergadah langsung bijil begadang jangan begadang kalau tiada artinya agak aneh. Ibu rumah tangga paburantak wae ternyata kesalahan kalian aya disalaki di ibu kurang soleh ciptakeun lagu istri soleh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Loba jalma nu ingat kana maot ngadenge lagu Roma Irama kasih teh mah kana Quran teu bisa ka masjid jarang pengajuan embung kita ngadengin radio bisa jadi hidayah mah bijil Pak. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ari ibu mah seserian wajar dan ngerti. Abdi curiga ibu dah ngerti. Kira aku budak sakieu ngerti. Ari mah wajar sedikit ngerti, ngerti ya budak. Jadi kalau ditanya kunaon yang seserian, nempo si Mama Suri gitu. Entah ke Roma Irama mah palingan disebut raja dangdut, da takdirnya jadi penyanyi. Keun bagian Roma eta mah dakwah. Teu kudu silih geunggeureukkeun, da urang ge cantang tuh jiga manehna. Ya, Bu. Entah ke Roma Irama teh lentong. Ibu mah cetot tajong. Au gitu kan. Da Roma Irama atuh make nada. Lamun dek kulem Roma manti gegab reungit, Roma aduh gitu kan. Roma Irama keren tuh. Aduh. Kemere. Meureun da lain tetanggaan jeung aku. Lamun nagaraana karakter kieu jadi kenek alus. Bandung, 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 Katapang, 2 deui ceu, Ciroyom, 2 deui ceu, meuj jadi kenek. Kabayang teh kalau Roma Irama jadi kenek. Bandung. Katapang. Ciroyom. 2 deui ceu. Dengan urang deui beuki heureuy atuh. Bapak kunaon? Jangan tertawa di atas penderitaan orang. Aduh dah serina tarik deui. Himbauan ka bapak-bapak mun seuri kan seuri jongklokeun. Urang ngajong bikin tuh. Roma Irama jadi penyanyi. Dengan urang dia babari heureuy. Kalabang Bandung. Kalabang Sumedang 2 deui ceu. Eta urang dia babari heureuy. Al-Fatihah. Abang Roma takdirnya jadi penyanyi. Silahkan sampaikan agama lewat nada. Mama resepna oke kanu ceramah bahasa Sunda tapi bari nyanyi Abil Jatnika.
jeung Yayan Jatnika dina judul Kersayang Widi. Rasa
nugas mantep kumaha nepi kenana embang-embang panjenengan jadi batur dina simpe dina simpe itu Bapak Hajat usaha Bapak Bapak teh kedumuran kali seberiki Pak opat terus arageng terus dewasa nya maksudnya cenah ka dieu anu namanya saragam putih-putih sarang istrinya jadi nembongkeun kakompakan jadi lamun saurang itu kompak kayak curiga batur nah cenahnya anak nalima nu kahareupan tilu anu simparat milik deket rezeki anggan balai jauh cocoki eta teh doa khusus kanu mere hari ieu henteu mah sok we ngadoa sorak kamari mah kades lagu ieu teh gope karena teh kades aya di dia kamari kadus di Sukabumi abdi ceramah teh daerah Jampang nyanyi nu eta asli Pak oh nah meureun 3 juta nah ada orang ngomongin Jampang lain ngomongin di dia rasa kangen nugas mantep kumaha nepi kenana embang-embang panjenengan jadi batur dina simpe dina simpe atos Allah tong nyampe maneh kira-kira ngarti itu kira-kira henteu mah ampun latihan nabuh henteu itu anu orang itu Pak Hajat asli Pak Hajat telepon paman ibu Pak Hajat telepon paman jadi kan ieu teh pipi itu cuma tukang keur ngomongkeun urang buat kadenge pisan da abdi mah boga ilmu jero naon sih sabta pangrungu jadi ilmu Gatot Kaca nu ngomongkeun teh kadenge bobo itu keur ngomong na teh kieu terus sangka sih euy ustad teh keur makasih alus sorakna nuhun Pak nuhun babarihan mereh henteu atuh muji-muji anu paling baur mah mereh henteu ngaledek ongkong orang kaduanya mereh nya ngaledek aja nah ya geus sami kretek-kretek gitu bener asal kemah hayang uleum deui kita ieu lompatan katoong hati nanti ku abdi hayang uleum deui eta nu tengah nanya-nanya kieu cenah urang teh meureun moal duit jadi nu tengah mah teh ka dieu teh lain teh hayang mere puteuh anaknya cenah nanya kieu mah urang teh deuk bawa we Allah Pak Haji Sunta urang Garut anu rumah sa Pak Haji Sunta ya aya usulan rasa kangen nugas mantep sehat, mohon salam baktos ke keluarga. Atos, Pak daripada usulan dari saha deui. Ibu Buyati, nah, Buyati rasa
kangen nu geus mantep teu salah urang tah usulkeun kumaha nepikeunana tembang-tembang panginna jadi batur dina simpen hese dina simpen yang kadean petang lupa mikir dina sela simpen petung iya nya Pak wakilan asa cisaca rag-rag masahan emutan jadi pada ngusulkan deh ada asli dia lewat ada asli kodok itu lagu apa dia masa lagu gitu tamat naon aduh pagi paling ngantar tadi nabung dia oke aduh antara sampai jam ceramah di peta bunyi kebenyut ya ayo we kejadian gitu lucu oke asal sing kuat aduh kenal anu teu kenal nawan menta kumalumun culik kelas berapa dek? Kelas 4 kamu? Kelas 2 kelas berapa? Kelas 5 sekolah ngaji teu? Ngaji ngaji lah aduh ya Allah jadi karakter orang banyak kalau jangan budak juga budak karena yang kolot juga kolot kan banyak ada dibaca kalau yang nukeul paling hoream kalau ada nukeul mah diajak sedikit kan nukeul nukeul mah asli betul borak kata ay hatena keheul mah hampura moal bisa lebar sedikit we balik ke langsung golokong okek tong sok nyiksa maneh mata Islam datang mah tong diheulakeun ku resep tong diheulakeun ku ngewa nah nyiksa diri diheulakeun ku resep ulah diheulakeun ngewa ulah kumaha teu ngarepan jelema be aja pan ibu ge diheulakeun ku resep kumaha baheula berumah tangga aduh si bebek si sayang gedus ka rumah tangga si bago akhirnya dihelakan ku rasa, dihelakan ku ngewa ibu jatuh di tajong karena batu juga leh, karena batu iya teh, yang rujitin teh lewas kaluhur, alit, semplak lesot, batu etak nu tonggeran di teangan mata cek ilmu kolot, mun ngewa tong ngewa teuing, mun resep tong resep be aja biasa era ibu ngewa ke tetangga, ada di waktu ibu butuh ke tetangga itu era bener kita pijen beresok sifat ngewa pijen ulah ngewa nah da urang mah jeruk jelema mah naon mah pijen kudu ngewa ka batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong mitnah mun mung difitnah tong nuding mun mung dituding tong geuleuh lamun mung dipika jadi batur geuleuh ka urang teh bawa urang pernah migeuleuh batur nyatanya omongan naon itu nyata eta teh nada ibu aya nada teh budaya budaya teh tradisi itu kebiasaan batak Indonesia bisa nyebarna agama gumantung kebiasaan masing-masing sanu mawa wali songo Cirebon nyiptakeun kaca pisuling tuh namaruk lain dakwah kaca pisuling tina bahasa ge kacapi kecap nu hiji naon kecap nu hiji Allahu Akbar jentrengkeun kacapi kawatna aya genep aya 5 daminatilah geus sok jentrengkeun untung bener yang salah bahaya
nada kacapi daminatila aya 5 beda-beda nadana leutik lebih gede. Tah urang teh hirup teh kudu bersama dijentrekeun ku ahlina celengkung juru kawi ngeunah pan kadengena mata nu ngaran hirup hayang meunang kagenahan sok cicing dina beda tapi kudu bisa neangan pasaruaan pan ibu ge boga budak teh lantaran beda cicing ibu jeung lalaki pan beda lalaki mah kumisan janggotan pan ibu mah eueuh tapi ngahiji ieu borosot sepejuh tilu coba yang seroma lalaki jeung lalaki hiji paling bijil anak kucing nah aya jelema nu bakal sarua moal aya geus ti dituna kitu langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul awewe lalaki geus ti dituna geus ti alohna mata keur jelema nu sok perang dina perbedaan teu ngarti si lain mah hirup teh sedikit hirup teh geus beda ti dituna ge susurian wae bari mana hayang ku beda ya maca sholawat ya anu sarupa Allah dan maca sholawat juga lilin Allahumma sholli ala Muhammad ini ke Bandung lilin mah leos ka Garut Pak Haji abdi pernah pengajian di Garut membaca sholawat sholatul salamun ala rasulillah jadi aya beda eos ka Banten tadi Banten meruas nah pohoa sholatullah salamullah ala rasulillah haji tapi orang kudu dewasa kunaon dewasana nu jiga es lilin nu hohoa nu jiga dangdutan sarua nu dibaca mah sholawat kene angguran naon eusina ulah alus maca sholawat tapi bibir goreng kata tama teh teh artinya teu bersolawat ayeuna sholawat mah raos sareng ge sallallahu ala Muhammad karena jerona seeutik raos teu era lamun urang maca sholawat di alus-alus tapi bibir ngogo goreng batu kudu era kudu naon lah kudu era kudu naon perkara nu geus dibaca keunanya faktanya kata diomongkeun nyaho urang oge maca tahlil lain sarupa Allah Pak nu tunggul nu ngagedeug di memuih abdi masyhur kayak membuktikan batul tahlil milu aduh nah belah itu gigiran abdi metungkul la ilaha illallah leswe budak-budak berdahar ayo oge nu maca tahlil bari ngagido la ilaha illallah sampai kalamang stop heula nama jeung stop cinta itu batur mah tungkul imang digudak kideuk cenah kumaneh tempon nu tungkul ngadon sare jadi imang digudak kideuk arah teu sare oh jadi metode anu gigireun abdi nu belah katuhu muih atuh illallah makanya sajam setengah nah da bubar tahlilan teh dahar-dahar acan wiji cenah abdi kasadayana bade ti payun maka keluar ti mah gorogok di buruan merenjang dikoneng ku abdi dianterkeun kana abdi mah ka babaturan cinta kunaon sini mana jangar oh jadi golerkeun heula goler pas kadon ada cinta sing kuat isut na khotiban kade lamun teu kuat cinta WA we nya cinta kuat buros nah ada isukna teh ibu langsung ceramah mimiti cek hate wah cilaka sih ayeuna setan tahlilan batur buah isukna ditahlilan akhirnya alhamdulillah pun teu sujud-syukur abdi teh kuat teh bagja maneh sehat kan acan udah luhur teh kuat kana ngahotib alhamdulillah masih sok ngahotiban rembag ya ceramah hate ngantung-tungna ibu bapak-bapak ibu-ibu ahli wiridan jika abdi mah alhamdulillah tepung jeung Allah buatna kepot kita kuring tepung jeung Allah
dieureunkeun ku kuring khutbahna cing teh kala eureun heula. Nama teh nyebutkeun tepung jeung alog, ari bener. Ulah nyebutkeun bener. Ieu katerangan ge Nabi Musa hayang tepung jeung alog nepi ka teu bisa. Ya Allah abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti kumaha ceuk Allah teu tempo konon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieunna eta maneh nyebut Allah cing teh mah jeung ciri kitu kumaha nya cenah talung urang daripada anu ngobrol jeung Allah di telepon langsung cing teh kumaha teleponna ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah mending urang cenah tepung jeung Allah langsung daripada nu nga-WA Allah gitu mending urang daripada nu ngawangkong jeung sireum mah kitu sing kena aya kitu jalma nu ngawangkong walah jeung sireumna jeung cacing sateuh sing teu kumaha makoli asih mah sing ngomongkeun batur ieu mah urang mah nanya maneh kumaha mah tepung jeung Allah demi Allah san tepung jeung Allah sing teu kumaha bentukna ranyai dianggap kicak-kicak Allah ku eta aduh lain ilham di rumah lain rek nutungkul rek ngagideg rek numuih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah matak naon lamun umat Islam silih ajena tah poena teh Pak Belanda ngajajah bangsa urang telantaran bangsa urang babari pisan dipecah belahna coba lamun bangsa urang bersatu dalam kesatuan moal pernah bisa aya nu ngelehkeun kana umat Islam tugas urang mah ibu lain kudu musik-musik jelema lain kudu musik-musik pendapat batur lain kudu loba komentar kana kagorengan batur tugas urang mah yatim loba jung sakolakeun miskin aya pek bantuan masjid kosong pek kesian anu ngaji eueuh pek abringkeun nah ari tugas urang nu pokok nepi ka teu dipake nah ari kana pasya diparake kunaon eta hate alah sedih beletos tunuh wih apa yang ceramah beletos tunuh sok wih kalau mau debutan tunuh atau abdi nu tunuh nah tunuh ada nempok ibu kuat tunuh kiri beda jeung lalajo dangdutnya lalajo dangdut mah aduh kiwal kanan kiwal kiri depan belakang kiwe abdi gebok ya pengajian bro ibu orang yang ngomong tahun dulu nombor ibu tidak ya ada tuh ibu juga angal meren kecapi hiji parungpungna alam dunia luhurna kawat nadana aya 5 mungkin beda-beda Islam lebih dihargaan ku saha mulai umat Islam eta sorangan urusan beda-beda wajar atuh da moal nu sarupa moal sok kurang silih harga ceramah bareda kenapa sapanjang udah omongkeun anak hadir dalai nikah kana neraka sebenarnya ibu asal ngadoa balik apa nabdi ragu jadi kieu kunaon jadi ceramah ge mah ngagunakeun bahasa teh bahasa filsafat jadi ngomong eueuh najib gitu jadi ibu tuh perlu ulah lobang ngicep kieu ya contoh kecil bahasa filsafat manusia teu ikhlas asup ka surga kabeh ge dipaksa mangga jeung lieu manusia eueuh nu ikhlas asup ka surga kabeh ge dipaksa ibu ngabebaskeun hutang ka tatangga lantaran tatangga teu mayar wae kapaksa kan nya berarti asup surga teh kapaksa kaharti ibu dari pengajian karena ikhlas dina teh henteu kapaksa kan kapaksa ku keadaan naha anu ceramahna nana gerhana eudeup kapaksa coba nu ceramahna saha we moal datang geus wabu si eta mah kapaksa nyaho atuh matak jelema asup ka surga lain karena iras hatena kapaksa kabeh dan nafsu urang mah teu lain matak nafsu amarah ganti gara sok nafsu mutmainah nafsu amarah nu matak rugi nafsu mutmainah mau untung ibu pas aja jeung salaki pan subagong tadi nafsu amarah banyak salaki aduh mana nyebut bagong berarti aya sabebeuteuh hees jeung bikangna kumaha budak pan jadi nanya mama bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduan anak beku ujang gentos kurang ngagunakeun nafsu amarah gentos ku nafsu mutmainah sumanget pohoakna anger tapi gentos ku wirid
pun amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah yasin tamat yasin tangkep kusalaki kumecek ibu sodaqallahul adzim bere duit 2 juta jazakallahu khairan katsiran nafsu amarah diganti ke nafsu mutmainnah padahal penurutan cobaan nama kasalaki ganti kuno bieu ibu ditanya osok ka doa cek ibu osok naon dari doa naon doa ibu sok ka doa ka Gusti Allah Ta'ala pertanyaan anak seetik naon disebut doa yo kurang lalajo logika budak minta ka ibu eta teh doa mak nyungkeun artos kamu jajan eta teh doa kumaha cek ibu jang eudeup dibere ngan wayahna ngepel heula ngarit heula nyeusehan heula cek budak teh mangga mama ngepel jadi nyeuse jadi ngarit jadi ibu budak eta moal nagih deui ibu langsung bayar kontan jugjang geura sakola ridho ibu ridho nama teh jeung ridho budak minta jajan kalayan aya pagawean eta budak jadi doa ka Allah bakal dijabah lamun eta doa aya gawe na awak ibu jing eta pulang dari ieu keneh budak kata jajan mah nyungkeun artos kanggo jajan ceuk ibu teh eudeup jang dibere ngan wayahna ngepel heula masak heula ngarit heula budak ngagugu ngepel masak ngarit ceuk ibu jang da atos masak jeung ngarit ieu ceceh kanggo jajan ridho ibu mikuna ridho nama kejeng ridho nempo gawe lain nempo doa na nempo gawe ayeuna ibu minta ka Gusti Allah ya Allah paparin abdi kasayan lamun ibu eueuh gawe dina kahadean Allah moal mere kahadean da eta mah hanya sebatas doa can digawe aduh mangga lebok ka dinya tah doa tidak mata kulah pede-pede teuing ibu pede geus ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan Gusti paparin abdi kasayan dunya akhirat maruk teu berat jawabanana berat akhirat urusan Allah da Allah mah geus nyiptakeun kahadean dunya mangga ibu geranyeun kahadean cek urang Sunda melak bonteng jadi bonteng melak cabe jadi cabe melak goreng jadi goreng melak hade jadi hade Sunda pinterna diakti karep mata pengewa geurang Sunda cicing di dieu ampung ayo di budak mungkusuna awas jangan main sisi balong nanti kita jebur pantai cerep gitu awas jangan main sisi solokan palit keh kurumui akhirnya ke kota saruana cucu kakek dicari-cari kok di dia oh kabalik bahasa matang bahasa Sunda baca kuring keren sama kejeng keren nandung siloka ejeng bahasa antaukeun ejeng agama hampir mirip situ percaya sok model pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran RT jadi RT RW jadi RW kades jadi kades kadus jadi kadus ustad jadi ustad cobaan pacorok kokon ustad jadi RW RW jadi ustad iya dua anak gitu tukang son pan pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran tukang son cicing jadi tukang son benerkeun mixer ustad cicing jadi ustad sok ceramah sok kurang pahiri abdi jadi tukang son naik ka dia ceramah dua nana bakal hancur son kebeleduk kok ceramah butut atau bapak hajat wirang nah da aing teu nguleuh maneh kitu cek bapak hajat akhirna son menang teu menang duit ustad sarua nya bahasa pahiri ditampian teh keren cek abdi mata pulang ngewa karena Sunda teh keren sumpah urang nyata kitu da di Inggrisan rujian asa so urang ditu in the name of Allah the merciful the compassionate ngerti tuh ibu kalau ibu orang yang ngapalkeun di maghrib hanya rumah tangga umi abi lain ulah pek atuh leuwih keun umi abi ge ngan ulah umi abi keur ngeunaha teh pas saya jadi cucu sia kudu tuluy mata geus deui ada budak marana bari seri bagi didukeun kursi sunah
Ibu sok doa, ya Allah papari abdi ka saya. Jawabanana mana? Gawena mana? Allah di akhirat geus nyieun kahadean, keur saha? Keur jelema nu nyieun kahadean di alam dunya. Cek ibu, ya Allah paparin abdi ka saya dunya jeung akhirat. Dunya mah ngaku ibu lakukeun gerak gawe dina kahadean, akhirat mah Allah urusanan. Oh, tetangga datang ibu keur wiridan, assalamualaikum, bari ceuri. Kuat ku ibu teh keteuteun tas beteh eureun wiridanana. Waalaikumsalam, aya naon ece sok calik heula nyegruk ceuri usapan ku ibu tangkep pandeg nyieun kahadean lain peletuk tanya kunaon sok ngomong budak sekolah terus can boga biaya terus saragamna can aya sabatuna butuh kaos kakina leungit kantongna ge can aya lebih ka detik ayeuna ai sumping ece ka dieu bade naon susuganan we di mana keur nyolong duit luhurna 500 harapna 400 geuwat ibu sujud syukur alhamdulillah ya Allah abdi cikeneh minta kahadean anjeun mere suka ngelantaran pikeun nyieun kahadean ya kaharti ece geus tong ceurik aya sakitu mah ieu papa heula jug angge aya bayar henteu keun bae da urang teh umat Islam nu kudu biasa sini belaan wah beuki gede surga teh di akhirat teh da ieu mah lain abdi nu bager ece lain barang bere ka ece teh lain abdi nu bager lain ngan Allah ngagerakeun hate ece kudu datang ka abdi cikeneh mementa ka Gusti Allah hayang kahadean meureun hate ece digerakkeun ka lain ku Allah taala juk angge heula ieu teh lain abdi nu bager abdi we deuk nyeng celengan di akhirat jaga eta nu keren nya eta kahadean nya ge ungok dawa nu kitu teh Allah lurah tak ngomong belah dinya mah arina doa jika oh ya Allah papari abdi ka saya celengkeung tetangga assalamualaikum wiridan ditarikeun subhanallah assalamualaikum la ilaha illallah ngarah kadengieun ku si itu eureun heula wiridan teh tepungan deuk nyieun hade mah ieu mah bukakeun tulak pantul jadi nyawa terot ongkoh aya naon waalaikumsalam ke apa ya tas teh diceklan keur wiridan si Haji Mayung sugan menuju tempat itu mana teh ngahalangan karena ibadah keur wiridan urang teh ngagoda pisan ieu jelema mah sok hiji ayo ongko minta kahadean sok diuk heula aya naon ngomong heula ayeung budak sapola sarua budak urang oge saragamna acan boga terus sapatuna eueuh terus kaos kakina leungit terus sakantenan jeung kantongnya jadi aya datang ka dieu susuganan di maneh keur aya duit teh jelema aya mah haroream nah mah jeung hoream ari babab ngecrok suraseuri ai pelebah mayar pabaeud-baeud hoream teu sudi moal minta kahadean tapi jawaban nganyerikeun hate batur Allah nutup surgana mikeun kapanasan dirina nyao geus kitu teh kala kali tuluikeun deui aya nama kieu kamari teh ngaliwat ka imah RT hareupeun imah RT aya imah karek ngariung opatan dikeun ka kajeun KTP kan cenah mejana kudu aya 5an cirina budak parawan bawa motor beat kana ganggang geus manehna apa kana Bang Emok sakalian nya yuk diantar ku urang ari menta kahadean ai batu dibusrukeun karajuran kahinaan hade nu mana nu ku ibu nu keur dipenta keuna ya eta kurang mah ngadoa ge jeung ngabodor bapak geus sarua ya Allah beri abdi teh saya kurumu nya tetangga mau pacul mau jingjingan cai ya bapak keluar di masjid celengkeung we amarasin heula tuh lain hubudun ya astagfirullahaladzim siapa ai ngomong hayang kahadean ai di dunya wae geus ngajadikeun batur ruk ke masjid nah dibangun ku bapak sorangan anger nu macul kuli nu dagang ge milu mantuan eta masjid teh geuning kadar eta atuh batur ibadah ku hartana atuh bapak ibadah ku daek ka masjidna manusia nu sampurna pasti aya leuwih jeung urang aya teh ceramah kieu mah ngeunah kudu ngeluhur ke masjid mah teh asa dibela lain mikir mah deui anu sampurna mah nya duitna nya daekna ngan hese Pak hartos ye sok ai hayang nyen kahadean mah tah eta jawaban deui
hayang ibadah urang ditarima ku Allah Rabbul Alamin. Bener itu ya, lamun bener ibadah urang hayang ditarima ku Allah cirina mabrur. Cirina mabrur teh adalah ciri ibadah nu ditarima mabrur, artina mabrur teh ditarima. Nu kumaha jalma nu ditarima? Hah? Naon ibu? Jangan tuh nanayan sih. Reksa tengahna balik itu. Iya, salam ke keluarga ya. Asal. Ya pasti gak enak badan. Itu ali kita sendiri, nasi sendiri apa? Oh kita sendiri. Jadi banget bodor itu. Ada perasaan orang teh kasih. Bodor masih doyok. Jadi banget itu banget bodor itu. Level orang teh level wakil bupati gitu. Ya. Iya banget. Atau sok. Bantiku ge ngadoa lamun salat diterima, zakat diterima, ibadah diterima, hampura cirina ibadah diterima mah aya tapak sanggeus eta ibadah. Cing pertanyaanna salat urang aya tapak mah sanggeus salat? Urang rada jero saeutik. Salat kabeh ge bisa tungkul. Allahu Akbar. Wajar menukirna salatna. Kajen jeger sekalipun tungkul. Ya sepakat kabeh. Tapi bubar salat bakal katempo jelema mana nu tungkul anger, mana jelema nu dangah. Salat tungkul syariatna, tungkul hakikatna tawadu dina hirup. Mana urang buktina dina syariat urang salat tungkul tapi dibawa kana hakikat sombong diri ngasa aing pang salatna. Berarti geus dangah ka pangeranna. Weh. Aduh kabuka. Bener Pak? Bacaan salat alus-alus. Wajah tu wajhiya lillati fataros samawati wal ard. Alus bacaan salat. Apakah alus keneh bacaan salat? Sanggeus salat alus keneh ucapan urang kabatur kadulur kata tangga kabaraya. Lamun alus bacaan salat tapi bibir diponcar ngalih batur kaina batur, salat nu mana nu teu dibaca. Bagi penting, bagi ngarti, bagi unuk sih ibu. Jeung bagi sadar deh nya. Dapat nu kitu teh lain batur, ieu. Ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Cek belah dieu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Keun we tong saya. Tah nu kudu kasehan masih ieu tah. Subhana rabbiyal azim, abdi mah tanpa wa bihamdihi kasih eta kudu kasehan. Tah karang sorangan kudu subhana rabbiyal azim, abdi mah tanpa wa bihamdihi kasih eta mah kunaon. Tah eta kudu kasehan. Ari sapanjang subhana rabbiyal azim jeung subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mah sapodo we. Masing-masing boga hadis kan gitu. Dan dia penting hadis di mana? Subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Teu kabayang kalau sujud subhana rabbiyal ala abdi ge teu make. Asa garelo jelema. Ada nanya atuh. Kalau sudah ayah nu nanya kunaon seureun. Aduh, ampun ya Allah. Juga foto Pak. Semangatnya. Geura tidur. Besok sekolah. Dok, ininya gitu naon? Hah? 17, isu 15. Kerupuk dilombakeun ribu. Itu lomba makan kerupuk mah jadi giji-giji acan jadi makan kerupuk. Tahu. Di maraton bieu teh lomba teh makan kerupuk hapen. Itu kali-kali mah lomba teh anu matak bergiji lah. Ya, salat urang ge dibawa kana hakikat mah teuing nya. Assalamualaikum ke katuhu, assalamualaikum ke kenca. Katuhu simbol kealusan, kenca simbol kegorengan. Tetap geuning syariat nama assalamualaikum. Nu goreng doakeun alus, nu alus ge godoakeun sing
alus parantos urang bisa nu goreng ka urang didoakeun alus. Maka assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, nu alus doakeun alus, nu goreng doakeun alus, can bisa urang nepi ka dieu. Bener. Ibu baheula keur boga salaki geuning, moal aya. Salaki abdi mah pangkasepna, pangjujurna bareto. Coba rag-rag talak panggih diulman, kumaha cek ibu budak digiwing ka dieu tong beukeut bangku. Berarti teu assalamualaikum ka katuhu, teu assalamualaikum ka kenca. Lamun ibu sumberna hayang ibadah ditarima, gerak cekelan tilu rupa. Cicing. Gerak cekelan tilu rupa lamun ibadah hayang ditarima. Naon sih? Ya, kahiji salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah deuk naon wae ditolak, sapanjang indung bapa jadi hate ku kalakuan nu ngaran anakna. Hiji. Dua, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang salaki nyeri hate ku bibir pamajikanana. Dua. Nah, ayeuna bilih barek balik sok kasih nira. Salamat si teteh nu tadi. Katilu, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang dulur nyeri hate ku tingkah pola. Nah, sama tak ibadah hayang ditarima gerak cicing tilu rupa, sing alus ka indung bapa, sing alus ka salaki, sing alus ka dulur. Allah moal ngahampura dosa jelema samemeh jelema si dihampura antara jelema jeung jelema. Bener Pak? Kahiji, salat ditarima, zakat ditarima, ibadah ditarima. Lamun indung bapa disugemakeun ku ngaran anakna, tapi sabalikna ibadah ditolak lamun indung bapa nyeri hate ku kalakuan indung bapana. Kikiran teh modal kolot nepi ka ieu judulna teh eka. Ieu budak teh dikandung 8 bulan ku urang indung, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidan, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sapoceak sambrugran. Ta ibu mulai laju ceramah nempo bibir urang. Da eta kata boh harewosanana ku capetan. Laban bibir urang ipis. Karena ipis mah bawel. Sabulan ngaherang, 2 bulan gubidang, 3 bulan bulu, 4 bulan marupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngoradei, 8 bulan sana kociak sang geruprak. Ripuh ibu teh nangkuban susin bitu nyaigir sukin bahe antara jadi katengah paingan salat ditolak, zakat ditolak, nah nyerina ibu ngalahirkeun aya lueuh nyeri di badan ngalahirkeun nalika anak geus gede hohoa sesentak teu ngagugu nyurucut cai panon indung deuk salat nu mana nu digawe Allah nolak, nah aya cai panon indung jadi hate ku bibir. Nah itu lain wel mikir. Da iya teh nu hadir di dieu teh jelema bar tegong kabeh. Cicing kudu bener neng mah teh demi Allah. Budak kata kuring punten Pak Haji moal tuang. Ingat ka kolot. Daripada didahar di dia abdi egois. Sebeuh-sebeuh sesoranganan. Deuk dicana. Yang abdi geuna apa didahar di dia paling sapiring ayo digowong-gowong. Tah cirina ieu bapak-bapak nu nyangka pamajikan moal adalah harti dieu di barawa kan ini salah nu hajak bobol wah mal di tuang di dia deuk di bawah sabab kuring sieun ke ditanya jang geus kahar parantos teh mah di mana heuh dina ekahar aduh cenah eka mah masjid domah nah kana tidak teu mawa anu rek tanggung jawab lamun kuring ditanya kitu. Ibu ini-initan teu waleh ingat ke anak nyai hayang bikin tu naon maneh ku emak sok kolot ka anak cik budak teu barang pentana teh teu apaleun boga duit teu mama goyobot somro misro meuli ibu goyobot somro misro keur saha keur anak bener bikeun ka anak kerebek beuteung ibu lapar bikeun ku anak mama keur mama moal nyai mama geus seubeus di baheula nu kitu padahal kekerebekan laparna nu ngaran indung melaan lapar nu ngaran anak lalakon nu mana indung bisa kitu batur deuk kitu cadu mata cinta sejati lain cinta ka bogoh jeung ka bogoh lain salaki ka pamajikan cinta sejati mah indung bapa anu ngaran anakna mata neng sia teh oi ka bogoh jeung soo ai ka indung bapa nepi ka punten ge hese jelema nu nahaon kitu patut indung bapa heulakeun katimbang bebengok si eta ngariweuhkeun ka bogoh
kamu udah makan? Inung mah taruh kata tanya beas mesa diakeun nyangun heueuh masak heueuh nyi geradahar tah mah menang masak Inung kabawa ukur nanya kamu udah makan? Bengok awewe babari katipu ih kamu perhatian banget sama aku yang ongkek Inung beak sawah di hotat lek tangtak ambil semplak belaan saha belaan anak dekul kuliah beres kuliah S1 sarjana nu gigireun lain inung bapana tapi kabogohna cepret foto nyeun status terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol hayang dagor ku mik ieu tong sok katipu ku cinta sita keneh tapi bener kan Bu asli Inung sangsara, bapak sangsara, lelaki datang, pada mau motor jenja, lebih ka Inung diusir, mama, ulah di dieu isin abdi, rada gelo budak itu batuk. Lebih hade teu boga kaboga beunghar, lebih hade teu boga mobil, lebih hade teu boga sawah, katimbang teu boga Inung bapak can ngarasakeun kumaha lamun Inung bapak geus eueuh, hirup leuwih ti sangsara. Saingan Allah murka ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa paingan atuh karidoan Allah diteuleun dina karidoan inung bapa lantaran jasa inung bapa bagaikan malaikat tak bersawaya keur menjadi anak-anak bener ayeuna baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teh mere kunaon ku teu boga tapi ibu aduh panto dicebrot jamela dibaledog si ingat kira sok kana kalakuan baheula hareupeun batur minta duit kolot teu boga wah ngadat bebeakan ayeuna ibu ku ceramah kieu bakal nyeri kana hate ayeuna ibu boga duit hayang mere ka kolot-kolot geus eueuh ruku padung rak kulumah katurban tanu beureum nepi ngawacek paratan jagat ngajari paratan langit ukur tutunggul anu ngejentol di luhur kubur matak hampura Pak doraka ka inung bapa deuk salat deuk zakat deuk saum deuk haji ribuan kali eueuh nanaonan lamun inung bapa nyuruh cucai panon lantaran kalakuan nu ngaran anakna lain saladar kalau kawel we mah tapi asup di kana hate ya ibu enet ka pasar nempo pinang jeung peuteuy raketek inget ka inung baheula karesepna eta sedengkeun ayeuna dibeli peuteuy dibeli pinang hayang mikeun ka inung geus eueuh matak lamun deuk nya ayeuna mung pameupeung eukeun aya hiji salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang anak goreng patut ka ilung jeung bapa hiji ya sok si nu izin eueuh deui soalna nu kadua peures Pak pamajikan goreng patut ka salaki sok lamun geus teu kuat lambaikan tangan keur bapa aya ngadaeng ceramah kieu anjir ieu cenah euy lalakonna teh yo kitu keur bapa mah darek nyindiran pamajikan Pak kan keur ibu kiat keneh salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang pamajikan ngajari hatekeun kana jadi salakina nah abet kitu sabab salaki boga surga di inung bapana sedangkan ibu boga surga di salakina ibu mah hayang surga babari tinggal patuh kana jadi salaki lamun dititah ngagugu sakitu berarti istri soleh gerak tempuk ku ibu kajen kertunuh dititah ngadak-ngadak buringas nu soleh lain ibu aku ngomong ke soleh aku bawa pede ibu istri soleh kertunuh dititah ku salaki ngadak-ngadak buringas maka mana rada tunuh bapana bade kulem wios bapa miwarang langsung jarak jag deui langsung buringas mangga bapana istri soleh lain iya da ieu mah atuh keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh maka anaknya sare atuh ya geus 10 lain bisa sesuai kana TV teh oh da versi baing dia ari aing usaha anggar listrik parema aing anu ngeusian ngadon eta deuk sare ngadon uang aing lain bapak rek nitah naon panggilkeun cukopi gablek lalaki belana ngajajah pagawean eta teh deuk sare ibu dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokon ku sorangan lieur deuk sare tapi hohoa bener eta ge bari ngap-ngapan jeung dada teh klep disimut ai dada hurung saha eta ieu pisan mata seserian kita
Kalau salaki usaha ti otak bungbeng kaditu kadi melaan saha lah lain belaan pemajikan tanya atau Pak Haji bajinya usaha urang teh melaan saha apa sebenarnya leres melaan ieu tah buat duit saeutik pikeun ke pemajikan teu ngarti bulikeun kana kuota dengan salaki mah teh oek tak ambil semplak nanggung jagung nanggung tomat nanggung sagala rupa heuda di dieu pertanian sarojeng teu kuring bos juga duit puluhan sampai 50 bulikeun kana kuota salaki keur jagung ibu tiktokan di jalan aduh jing ayo kubur gitu masih kia halus terus segera balik salaki papageun ku ibu nolong panto rasakeun kacape salaki kitu teu kudu teh salaki balik teh ti sawah langsung bukakeun tulak panto assalamualaikum cek salaki waalaikumsalam rendah dihanap surat talin waalaikumsalam sok we asup meni sosoleh hirup teh si eta bukakeun tulak panto gek salaki cicing dina Bang Barung lewat copot ke ibu ka dapur cai nu tiis tong nu panas tempo atuh kesangna arek dulutan sakalian keun bae tong make gula bikeun ka salaki eprok anu sabok bapana hapunten jizim abdi cai teh cai we teh jeung gula-gula acan bios mah suruput kuat jika nu amis ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi ibu ka salaki ajeun gula nu lebih geuning ngacebrek we bentar jangan beres gitu ceklan leungeuna suntangan suntangan bawa deui ke beli bade ka jaman bapak teh acan tepan tos tabu 2 keune da urang petani awal waktu mah heuda batur ai urang kitu jam 2 setengah 2 urang awakna ripuk nya sok ka jaman tepul ka cai tuduhkeun ieu odol ieu sabut ieu anu bagaikan raja lamun itu hayang disebut ratu ari maneh mah hayang disebut ratu aya salahnya ngambil naon sarupa kitu beres dicai siapkeun ku ibu sarungna popona kopeahna kebutkeun sajadahna mangga bapana tepan heula tepul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki bapana hapunten jizim abdi capelung sari kutunuh geuning bapa melaan jizim abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa jugubakeun jadi pamajikan kana jadi salaki hapunten bapana hapunten ieu ceramah teh Pak Haji jero teuing jadi reret teh awan kitu atuh takon mau belah dinya mah pisan kalau ayah ge salaki datang langsung nabuk prakatan menang duit teh boro-boro terus salaki menang duit atuh hek tepok ke sanggit sampai garing-garing acan yah da rumah tangga teh duit modal gitu ngalawan jeung ngalawan satuju Pak kana ceramah ieu Pak empo itu nu tukang kuat kieu nyebut lebok tapi cek ibu teh siap Ustad emak dek gituan ka salaki ngan keur salaki nu kumaha heula Pak urang meursan asrama teh yeuh keur salaki nu kumaha heula ibu bersifat seperti itu nu tanggung jawab anu saimbang hayang geulis dandanan hayang jongjon hayang jongjon rasikoan hayang nurut ya contohan deuk nurut ka saha lamun ku salaki teh dicontohan Bapak kiat kan banyak ibu kuat bapak teu kuat magra masak tak pasakeun anak magra nyangu tak beasna magra dangdan tak alatna mah di baju tak bajuna mah ka imah jadi imahna magra sare tak sepre jeung kasurna magra tuang tak piring jeung sagala-galana raos ibu buka salaki gitu sok atuh ngahoak kadarenge gitu sok lepongan tadi gimana lebong Ini waktu dak kumaha ari ongko ai sawe hayang nu seungit di mandian ku sebun ganu. Paling kan ke kapan saya jeung nu Garut. Salah salaki bukan bertanggung jawab kamu jadi pamajikan. Hayang geulis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasiko. Baeud pamajikan, bapak kudu sadar lain kudu dibaeudan atuh era ku kumis. Laki kumis pada baut dan juga ada musafir. Coba ibu kumis eueuh jangan eueuh deuk baut gaya wajar. Nah,
hak ibu. Sabab Allah mereka unggulan ka ibu disebut perasaan, maka ibu baperan. Bapak diberi keunggulan akal pikiran, maka tugas lalaki di kubrak kadunya ngakal, ibu ngakel, lalaki ngarah, pamajikan ngari. Sok kadenge sok mungkin di leluhur. Oh, aman kalau ibu kurang tangan utama aku nu kumaha atuh cek lamun pamajikan baeut lain kudu dicarekan da bapak teh lalaki ngakal atuh pamajikan baeut moal aya haseup lamun euseuna da ibu teh moal baeut lamun bisa capekeun tuh curang hidup lagi hiji lalaki nah cenah nu ceramah teh ngeunah tadi teu ngeunah aya nu ceramah ari bapak neangan nu ngeunah wae atuh paling kalau nu pahit galak-galak kebiasaan apa? Anak-anak orang nu ceramah rek ieu mah kieu bae cuma urang tuh. Oh, ya Allah ya Robi. Usum kaneh wel-wel. Baeut pamajikan ulah dibaeuda. Mikir bapak gerak toong pada ringan kosong paingan pemajikan baut gerak tempol liftingna geus depok geus aya cokelan kubilikeun meujeul pemajikan baut gerak tempol godakna geus depok tenahna meujeul pemajikan baut ditempo dompetna ge letak kelete eueuh 10.000 meujeul pemajikan baut ditempo bajuna teu diseuseut da eueuh sabun meujeul pemajikan baut budak kamu aya jajan meujeul pemajikan baut pemajikan bapak jadi sadar ya Allah abdi nu salah ditangkep pemajikan mah hapunten bapak di baheula rumah tangga can bisa juga bakeun karena jadi pemajikan aya ieu teh artos 3,5 juta kamu mama pamajikan keur baeut dibere duit langsung ngagabruk lain tetep inilah nu disebut rasa jeung perasaan kudu bisa ngarasakeun kana naon nu dirasa ku pamajikan arato kunaon ibu tuh sadar kunaon oh sadar sosok nyarekan salaki kan bae dek sadar di dia di mah teu ge lain urusan urang kalau mun sadar wayana balik ti dieu teh nya wayahna gabrung kalau pikir gewe ngakos gawat gabrung bahasa sing hade ayo secara gitu kunaon mana balik pangajian di rumah oh ngaku pisan siap-siap bapak ibu-ibu rek minta hampura gitu nya minta hampuranya ayo mulai ke pembogohan jeung heuh contoh-contoh jongge tapi saiki coba geus kolot kieu contoh-contoh jong eta batu eta cokor dalah atuh ngapuring hafal ieu teh korbana coba karangna ini coba karang salaki kunaon lamun ibu langsung balik ke dia ayah gitu cabang tarang ibu ibu mah kudu ceramahna mamane deh curhat gini kata dulu sing hade jeung dulur bener ibu sing hade jeung dulur iya panungan Pak Haji kata seberiji wargi lancet adi seberiji nyebut seueur dari Tegaro orang ada curiga seueur di dia tuh ya 5 gaduh 5 lah 10 serius berarti kalau telah nyebutnya borosot gitu jadi KB tapi halus dari KB nah tempo kalau telah teruksak coba nuai di karabe ngajur wae hese kudu bedel disesat kudu kaput odo ayeuna tempo ku ibu nyaho kalah
dilahirkan ayeuna asli pembukaan hiji, pembukaan dua, pembukaan tilu, pecah ketuban, prot. Pembukaan 8, pembukaan 8, ejenkeun teu kaluar wae copot gunting ditek-tek. Tempo Pak nyebutkeun krek na ibu. Coba bapak nu di luhur teu kerel-kerel nyebut krek. Teu ngarasakeun. Ngeus digunting, dibius ukur sapotong, punten bisa daya bidan, akur-akur ta ilmu. Dibius teh ukur sapotong, gulak gilek panu nempok, ya gunting. Tuh ibu mah. Nyebutkeun krek tinggal di luhur. Kakalah kieu. Ngeus ditek-tek cokot jarum asupan bola nu hiji jeung kulit dikaput ibu. Double kan nyeri, digunting nyeri, dikaput ge nyeri. Cobaan bapak lamun labu, digunting aja dikaput, ditonyok dokter nangkep. Sajeger-jegerna make tato ge anger ka dokterna harak. Tapi ibu mah pasrah we nya, nu penting anak selamat bener. Mata ai pamajikan keur nyiram teh sing nyara maraneh teh. Tenang, abdi ngawakilan ibu. Paling teu ngeunah ibu keur nyiram tukang pegerkeun. Ya saya jeung nunjuk ka beut apa. Ayo mak deui. Lalakon ibu-ibu tah ka budak kitu kan bener ibu. Tetapna bapak nu hade teh ngarasakeun kudu saimbang atuh. Dipoak, disentak, pamajikan dari riweuh. Omong nu paling teu ngeunah mah keur hamil pangbegiarkeun. Amin amin ti Allah goblok salah kitu nya punya. Aku budak terima seri we gerak wih cu mana mama ya di antara ibu teh boga dulur mun boga budak 10 Pak Haji abdi rek neguh Pak Haji pinter kamu deh mun Pak Haji boga dulur 10 abdi yakin nu 4 beunghar nu 6 kurang. Mangga emutan. Udah banyak pas nyebut opat teh. Si anu. Tah nu genep aya kurangan. Jadi naon atuh maksudna? Nama kejeung infak kanu jauh, nama kejeung sedekah kanu jauh, nama kejeung barang bere kanu jauh. Eta dulur ge bereun abet diantep. Mun 10 opat tu beunghar genep nu sangsara, kanu opat kudu mah jamin kanu genep. Lain mah sedekah ka masjid agung ka gede-gede ai dulur sangsara diantep mikir bro Kena deunya. Surga teh di mana? Eta dulur, Pak. Mun urang boga, mun ibu boga budak 3, nasibna moal sarua kabeh. Mungkin tina 3 nu hiji beunghar nu 2 henteu, maka papatahan jang maneh nu beunghar wayahna tanggung jawab adi maneh nu 2. Salamet ta sedekah. Ai, masjid agung gede, orang bere, kebatur, sedekah, ladang. Yang puji mana yang gitu tuh kali dulur diangkat salah gede ya nah makin salah gede bongkar atuh Quran pang utama na barang bere teh lain kanu jauh tak kanu deket imeh pun geus kanu deket kakara kanu jauh pan ibu mah kanu deket teu jauh teu kata jadi kalau bener kan mun boga budak 5 2 beunghar 3 henteu papatahan ku ibu jang maneh nu 2 kudu nu jauh anu 3 ulah sedekah kanu jauh aya dulur diantep naha ulah nepi ka kieu ibu aya kanu beunghar pedah dulur di aku wargi adik eta nah ari dulur sangsara bari sadarah kuat teh diangat tong sok anjeun hatekeun dulur sabab naon kitu kieu ge urang teh sagala rupa ge jeung dulur saalus-alusna urang jeung bupati keukeuh bupati moal bisa nulungan urang tapi gorengna ibu jeung dulur maka ibu deuk silih tulungan jeung saha lamun lain jeung dulur weh bosan lah capek oh maksa urang nu cermana urang lah hayang nepi jeung sabaraha mak
Pak, ayam lu seberapa Pak? Ayam lu jam 1 aja. Ayam lu antus si mata sorangan sering. Orang karali. Kada ya aya nu terakhir naon hartina pangajian ustad jauh datangkeun susuten tagogeun ibu jamaah pengajian ka dia hadir keur nanahawan ibu ukur gitu keneh ibu ditanya teh di mana maneh teuting pangaosan sana anak sanu ngomongna nana gerhana kumaha kitu ya rame geus sakitu sok atuh supaya bermakna ya duit urang salametkeun urang bikeun ka budak yatim mana yatimna ka dieu gede yatim muncaya orang ganti kata kadenge anak yatim lain ini yatim hiji dua sering abis bering itu sok yuk tunjuk budak yatim jelas cenah kapayu yellow obat dengan sinti dari itu jadi lembar 5 benar 7 yang ada Korea itu hanya enggak receh dan kita tukang kacapi dihitung capek atau ibu ya orang mana khusus nu kalede aing ngitung duit gede mah pan teu lila 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11 lamun hayang sejuta sebenarnya kurang 400 Pak sok besar nawahan mengkonsep dibikin ka budak yatim nah para urang lihat ya mana alus mana dede ibu beda kadinya atau abdi nu kadinya lamun abdi kadinya sih direwot wios kuwa sakahoyong orang kali tuh dede beda kadinya dede jeung om Ali yang ada dirinya, oke, 1 atau sedirinya. Mana bu ya deh? Mau hiji, menghadirkan mau hiji. Ibu, mana? Sok tadi itu. 2, nomor cing acung. Ibu, ayah 2an. Oh dede nu dadah ya tak? Anu kurang kali kan ya aku juga nggak mau ke sana. Jadi kalau teteh nggak mau ke sini, aku juga nggak mau lah. Oh, bios didinya berarti karek 2, hiji 2. Mana deh? Sajan dibagikan. Atos. Jangan mau urusan ada jeng duda lain jeng kurang. Jana beri kabogo geus baroga royan dan cemburuan mending budak yatim ibu oh nenek nah oh atos bios dirinya dadah anu tos ayana sah suami ramana mamana aya kan oh ibu teh mamana oh alhamdulillah cicing sok mau pengacan dibikin ya naha ya pengen jadi filsafat itu ngundang curiga kuring nyanyi bapak nyawer keur jelema nu ngewa dicuriga bener mangga rarawoskeun anu hatena curiga tadi sebenarnya ini hanya sebatas metodologi sekali Islam. Lamun bapak asup ke perguruan tinggi bakal apal naon metodologi sekali metode. Jadi ya duit haram kalau dibawa ke kuring duit di orang dia bikin ke orang dia
Tah mata abdi sadar pasti nu hadir aya budak yatim Pak anu kudu diperhatikeun ku ibu nu kudu diperhatikeun ku bapak ceuk nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung naon hartina salat urang zakat urang sagala rupa ibadah urang yatim diantep miskin diantep bener. Aduh dadah dede aduh dede euy aya Pak kades deui dieu teu hadir bu aing geus kades tadi sabar ibu. Oh, tadi cing punten Bang. Kiwa aya aja. Ibu punten Bang jalan deh. Pak Ustad geus nitip 600 nya terus cadang bisa. Ya 200 sih. Kemana? Kalau angkat sampaikan, Rito. Usulan. Cie. Ya maksud kuring teh cantang tuh bapak bisa mere duit tak kuring lamun kuring teh nyanyi ayo gitu mah kuring make metode nyanyi geuning marah ya tah pan tadi mah teu sadar bahwa duit eta teh keur kuring cik ibu teh tapi hati kuring dibulak-balik pasti bakal aya anu leuwih butuh tibatan kuring saha eta ya mororang kal yatim bener ibu. Ya, maka orang teh ibadah nupang hebat-hebat teh Nabi Musa pernah nanya, ya Allah, ibadah naon nupang hebat apakah sholat, apakah haji? Bahasa Allah lain. Sholat keur maneh, haji mah keur maneh. Naon atuh maneh nyopot dahareun diweweulkeun kana bahan batur nepi ka batur gede tanaga, tak eta ibadah nu kami dibika cinta. Urang teh sok poho ibu, ari sholat urang migawe keur pribadi, ibadah haji ge urang migawe keur pribadi, tapi nah urang tanpa aya kepedulian ka dulur ka sesama ka raya berarti orang tanpa peduli ka batur jeung ka dulur jadi sholat keur urang ibadah keur urang tapi urang itu kudu ibadah keur batur bener ibu disim kuring sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jebar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamberi hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka. Terus hadir kebutuhan terus segala budaya kasanana kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.